Tell all the people we bring something new. You guys better be ready. Panas pisan bayangna euy. Ini hareudang pisan. Istirahat lah. Capek pisan. Jalan lah. Aya Neng di tadi Neng. Iya, Neng kaparak nepi telila aja datang. Pasti capeknya sini linggela. Coba tebak Neng masak naon kera? Naonnya? Kira-kira jadi penasaran. Karedoknya? Betul pisan. Di karedok nu karesep Aa. Mugia sukanya. Emang Neng mah top markotop lah, the best pokoknya. Opat ger Neng tah. Bisa wae. Sini Neng tuang heula. Gerah Neng, gerah bukan Neng. Geus sabar pisan ieu. Neng. Karedin. Cinta tuh kan Neng? Hah? Kunaon tiba-tiba Neng nanya kos gitu atau pasti cinta lah kan Neng mah. Lamun cinta kunaon arek angkat jauh? Angkat jauh kumaha maksudna Neng? Neng apal ti si ibu. Arek angkat jauh kan? Kunaon teh nyaritakan kan Neng? Tetela Neng geus apal geus apalnya. Ampun teh Neng, acan nyaritakeun ka Neng. Bingung nyaritakeun kumaha ka Neng. Cinta pisan ka Neng. Yang ngarubah nasib teu bisa amun hirup supatos teu wae amun hayang babarengan jeung Neng. Kumaha kieu Neng geus seneng bisa babarengan ku tuang babarengan, buyan babarengan. Tapi Neng amun hirup supatos teu wae mah can kapan hirup Neng. Ge kudu ngurus hidup adi jeung ibu amun teu ngarantau kumaha pan Neng geus nyaho bapak geus teu aya. Neng ngartos tapi teu aya pilihan sajian gitu Neng teu hayang ditinggalkan jauh ku Ampun teh Neng, bakal bagja. Ngarantau hayang mere hirup Neng leuwih kade. Hayang ningali senyum Neng salawasna. Tega ningali Neng hese wae. Neng kesusahan, Neng bagja ku pokona Neng teu satuju ngarantau. Tapi Neng, Lamun tetep arek ngarantau, kumaha kalau Neng kangen? Neng mau apal kayaan Lamun tetep indit, Neng bakal apa ku Neng itu tuh mah ketinggalan. Kesana kemari tanpa arah, sementara ratusan makian. Teteh kok naon Bu tiba-tiba kayak gitu? Nyaho, sekedapnya. Neng, ibu asupnya. Neng teh kunaon malang-malang cadik. Neng sedih Bu, si arek ini membara. Tapi Neng, ada yang membara jeung Neng juga atunya. Neng teh hayang tinggalkan jauh Bu ku si Aa. Yang sabarnya Neng, si ada yang membara jeung keperluan keluargana. Iya Bu.
Assalamualaikum Neng. Neng, hapunten, Aa geus nyieun Neng kaciwa. Aa kudu ngumbara demi Neng, ibu Aa, jeung adik Aa. Aa pasti bakal ngirim beja ka Neng. Tong hariwang ka Anya Neng. Jaga kesehatan Neng. Salam keur ibu oge saanggeus balik ti ngumbara. Aa pasti ngajak Neng nikah. Aa pamitnya Neng. Assalamualaikum. Alhamdulillah geus nepi. Kurang ayeuna arek neangan si Norman sekalian nanya pagawean. Bisi we manehna boga. Kawan binya sugana si Norman aya di dinya. Mak, pesen kopi 2. Maneh kamari wae ngopi masih kene nginjem. Nepi iraha yang bayar, tapi warung Madura tutupnya. Isukan mak, orang boga duit loba, sila wae isukan orang bayar. Terserah maneh wae lah. Ingatnya, mun teu mayar siap-siap digebuk. Heeh mak. Punten Bu, bade meser kopi hijinya. Naon maneh? Kopi deui, nginjem deui nya. Henteu Bu, abi mah gaduh duit. Hampura Jang, nyangka tadi tuh nu ngomong si Belgut eta. Hayang naon Jang? Kopi hijinya Bu. Siap Jang, ten heula nya. Boy Belgut, kopi mana ieu? Si Eki, sorangan anu Eki. Irahan pina Ki, geus misan kopi can Ki. Enggak tadi kurang sorangan wae kurang katarak we di terminal. Kurang ka dieu teh gawean, karena mana boga. Kurang teh ka dieu teh dengan pagawean jeung adi jeung ibu. Pak urang teh kekurangan biaya. Mungkin kan kurang di kampung wae. Oh alah, mana teh neangan gawe. Kieu wae Ki. Urang boga pagawean jeung maneh. Mangke saanggeus ngopi, maneh arek moal ke kantor. Arek moal gitu. Ayo, daek kurang baik kan. Oh ayo atuh men. Ayo men. Ayo. Kopi ratu. Punten men. Ieu kantor anu dimaksud maneh. Kunaon emang kotor asup wae. Henteu. Ieu dibuka teu? Geus ulah asup wae. Punten. Maneh anggap wae ieu imah sorangan ya. Ulah sungkan-sungkan. Ayo naon jadi? Balik ya balik. Gimana? Botol brengsek. Ih, sugan teh ke Langsung. Ayo naon? Iya mang, jadi orang boga sobat jeung bisnis orang. Arek mal diangkut. Bisa kan mau mana? kieu mah. Tentunya hampura kurang teh rantau keur neangan gawe. Abdi bisa di gawe heuras. Rantau nya. Coba canda man barang naon. Jadi eta bisnis orang. Mana arek mal. Mun moal mana bisa balik ke laparan, bisa boga duit, arek mal.
Ieu naon? Oh ya. Sabu goblok. Arek mal. Bisa, daek lah, ayo. Angkut. Angkut we angkut. Angkut lah. Ngeun nya. Oke. Gila nya. Siap. Di lebak kieu di mau ngarek kieu. Cuma sakieu doang, duit Ih, si iya. tilepannya. Mestinya iya kumaha. Ieu duit merek dipake naon emang? Di bang duit sakieu doang, segala Iya ge duit. Iya. Segala bingung duit sakieu doang. Saya di kampung tak boga duit sakit. Saya datang ke dia ge larat belangsa. Mun dia geus bangan, Enggak ribut. Ieu duit merek dipake naon emang? Poyakeun we poyak-poyakeun. Poyak-poyak kemana? Orang rek ka Mekah. Usai. Ka Mekah orang rek ka Mekah. Ada narkoba Bahkan rek tobat. Orang rek tobat ka Mekah. Kamu kita lima. Yuk, lima atuh, kan tobat orang mah atuh. Si arek kemana dan emang? Saya aing mah ka hiji teh arek ka Prancis. Usai. Ka Prancis. Ayo teh Prancis. aing ka Swiss lah. Usai. Bukan apa? Nah, iya, geus nah. Iya Cokot wae. teh, cokot tanah naon teh? Bunga itu. Saya ka mana kan? Neng naik kayu wae nyawa LC. Asik. 5 LC na gitu. Nginget kieu ya, nginget kieu. Orang dihayang ah. Kalau di Batam. Orang dihayang ah opatan ya lagi ya. Kayak bakar ya. Kecil nang tapi ya. Coba bos kita loba. Bos kita loba. Tah. Tuh, mantap bos. Lah. Gitu, ya, gitu. Cuan. Berhasil deui bisnis ieu. Cuan ini men cuan. Man, bejakeun ka buat Arjun. Urang rayakeun pertemuan. Ada yang rayakeun ieu kabeh. Siap. Ki, bedakeun ka barudak. Urang rayakeun pesta ieu. Oke men. Ya, beong pas. Oke bos. Hati di jalannya. Sayang mah. Hangan. Punten. Cek si bos manena mere nyaho ka urang. Cenah arek aya pesta keur kasuksesan bisnis urang. Wih, mantep pisan. Iraha eta. Can nyaho si bos can bere beja. Ya, ke mana dua. Iya, sebenarnya. Wah, hebat pisan si bos mah. Ki, tata, tinggal tata. Iya bukan sih geus pajang deh di koran. Bos. Gawat bos, tinggal bos. Kasus men, kanyahoan urang. Gereng, naon ieu? Anjing. Kumaha boleh bisa hafal identitas urang? Teu nyaho men, Anjing kasus. kasus ieu. Kumaha ieu? Urang kumaha ieu jadina men. Bikin ayeuna geus ulah aktif teuing. Ngan sabaraha pengantar wae. Sialan, polisi geus nyaho ieu. Kasus ieu. Kudu mangkat urang ayeuna. Ayo. Sok atuh.
Abdi dari kepolisian. Abdi bade naroskeun ya ini barudak ieu jeung ieu. Oh, Abdi pernah tinggal di si Eta, Pak. Bahasa marenana papanggih, terus engke nama si Eta keur ngirup-ngirup barang kitu. Oh, nuhun Bu. Di mana gunakan barang eta na? Di ditu, Pak, di deket bumi kosong di ditu. Oh, Abdi keur ngelangkung. oh, atuh nuhun ya Bu. Nuhun, Bu. Iya, Ayo Pak, Bu, Bu. rebut ke pasar. Ayo atuh, Pak. Ini. Ini barang bukti Bu, simpen Bu. Terus, Pak. Bos. Naon sih penting ganeng pisan. Ayo non. Iya bos, aya babaturan orang, rek gabung jeung urang. Kiu. Manehna teh boga gawe bos. Seumpama bos Ridho asukeunna lah. Ih, karunya pisan ya. Seurang bare tuh teboga gawe. Ya geus lah. Isukan maneh ajak training ku manehnya. Sambarian aya pengiriman isukan jam 3 ka imana si Adi. Ajakan manehnya. Leres bos. Diukur Atununa. Diukur lagi. Nuhun Bos, nuhun. Dia bos aing. Ieu manggil. Boy. Minum. Ayo Bos. Tenggaknya Bos. Distributor. Ya bos. Ajakan manehna ke tempat penyimpanan barang. Candak jeung pengiriman isukan. Gerak. Ayo siap Tenggaknya, bos. Yuk, ngilu jeung urang. Bos. Oh, jadi iya tempat nyimpen barang. Coba si TV-nya. Siapa tau nggak aneh-aneh ya? Siap bos. Anjing, si bos melipat takilan. Anjing. Enggak, iya barang rek diantar ke orang apa kamen nih? Yes, gue, iya barang kukuring we nu nganter, mana cicing di dia. Yang enggak satu antar we, iya mah aman. Aduh, boleh yang penting, yuk sadulur babaturan orang, matur nuwun pisan, geus datang ka dieu. Geus lila urang yeuh bungat pisang, geus lila teu ningali bungat-bungat kabehan ieu kabeh. Urang di dieu lain rek ngomongkeun bisnis, urang di dieu rek mempererat tali silaturahmi jeung tali solidaritas. Sok atuh ayo dinikmati nih hidangannya sok ayo tuh.
Kerja selalu. Bos. Mantap bos. Oh iya, babaturan distributor teh. Beres bos, aing babaturan distributor. Kumaha pengiriman lancar? Lancar bos, aman itu mah. Oh iya, urang can ningali distributor. Biasana bareng jeung maneh wae. Maneh apal tuh? Manehna di mana? Bos. Sigana mah capek nempi kedateng ka dieu. Abi oge terang pasti. Aya naon bos teu distributor. Ah, henteu. Heran wae. Biasana manehna acara ieu teh Bos. nu diantos-antosan pisan ku manehna. Yang geus lah. Ayeuna mah meureun we. Datang acarana. Urang rek mangkat heula nya aya acara. Siap bos. Mangga bos. Bos. Oh, kemana? Mangkat heula nya. Iya, Biasa hati ya. rapat. Hati. Yuk. Manjina? Enggak. Laporan di Angkatan Sejen bahwa ada perkumpulan di markas kriminal. Hah? Kumpul deui. Jangan takut dah. Kan jadi agak banget tugas orang. Nah, sekarang kumpulkan anggota OPM. OPM dah? Ya, siap. Orang Papua Manis. Lain atuh. Operasi penangkapan massal. Cepat. Siap dah. Nah, sekarang cari askeun lokasi markasna. Cepatnya. Siapa? Turun atuh. Tempat ia menjadi kepung kepolisian. Woi. Tempat jelma-jelma biasa menukar informasi. Dia nama marahnya Tara Palun pak. Asal nama ya tempat Sejen. Terus, kamu. Gimana bos mana? Jawab. Tak apa pak. Tak apa. Jangan dipura mana? Ampun pak, ampun.
Ampun pak. Bos lah, dibawa ke polsek wae. Siap. Waduh, coba naon deui ieu, ini dadakan pisan sih. Meja baturan orang katarewa kabeh deui. Lah. Moga weh urang tinggal ke polisi ah. Alhamdulillah bisa asup deui. Moga weh masalah ieu terjadi masalah besar jeung urang. Jangan mah anu matuk teh. Anjing anu gelis. Kita ha. Men, pesan orang digerebek polisi. Hah? Serius mana ya? Ulang ada soe. Baturan ulang kata rewa kabeh. Belakbuk polisi nyawa di mana? Markes urang, cek urang ge. Di budak anyar eta, sia asal narik wae sih. Kasus men. Sia kumaha sih ki? Jadi jangan geus. Mau pisan sia teh. Geus. Hampura sih. Anjing. Urang teu apal. Sugan teh manehna beneran yang anggap pagawean sih. Teu bisa ieu. Urang kudu pindah. Teu bisa ieu. Terus pindah ke mana? Pindah terus baturan urang kumaha? Kumaha atuh? Atuh geus teu bisa deh nolongkeun budak mah. Teu bisa ieu. Pokona mah minggu harap urang kudu pindah ieu ka pasar lama. Bawa barang-barang kabeh. Anjing lah. Permisi Bu. Ya Pak. Punten pangnanya. Pernah tinggal di jalan budak ieu teh? Oh, hampura Pak. Kan pernah ningali jalma di dieu. Ya, gitunya Bu. Iya Pak. Turun ya Bu. Pak sami-sami. Wah, kasus ieu mah. Hayang nu apal. Sarua Pak, abdi ge geus ngalengan ieu teh aya nu apa? Wah, belagu kita pengedar. Bisa-bisa anak ngumpet di dieu. Menikah panggil kaing. Paes ya. Ya udah tuh Pak, ayo urang nereskeun neangan deui. Ya tuh. Geus ka ditu we. Ayo. Tuh. Punten Mang, wilujeng enjing. Numpang nanya, geus kantos ningali jelema sapertos kieu teu? Waduh, abdi tajan ngantos ningali Bu. Pamitian seterang, kira-kira aya naonnya Bu? Eta tilu jalma teh pangedar sabu. Orang teh geus rek newak aranjeunna, tapi aranjeunna teh pinter pisan nyebutna. Wah, kasus ieu mah. Abdi tajan ngantos ningali Bu, tapi abdi apal. Aya salah sahiji pasar anu ngajual barang ilegal, sapertos sabu, sareng anu jenisna Pak, Bu. Wah, serius Mang? Iya ya. Agar masih tak terputus, ayam kali Pak, 100 mah. Biasa mana mah. Tah, kieu ya. Ayo tuh, udang, tuntut abdi Pak, ayo. Orang mah. Ayo atuh. Nah, di dia tempatnya Pak. Mangga, abdi rek pamitan heula nya. Oh, heuh, aturan nya Mang. Nah, Geus lah, ayo balik ke kantor. Siap Pak. Ciri-cirinya nggak bener Chan Pak. Saya orang masih nyari informasinya. Melon jadi maradehna. Kumaha lamun urang kadinya ke tempat jelma-jelma biasa menukar informasi di warkop atau bar. Ide saya men. Let's go men.
Jadi no iya Pak, kurang butuhkan informasi nah. Iya, kemana? Maaf Pak, maaf nggak ganggu. Jadi tadi Bapak ngobrol kenawan ya Pak ya? Naon ya Pak ya? Kumpura Pak, kurang penerima suap. Aja bisa wae. Aduh, boleh men, ayo sikat ah. Coba hitung lain ya Pak. Cokotnya. Maju sotik ya. Jadi kieu Pak. Emang orang apal si Norman nu jangkung ceking jeung si Egi eta pangedar sabu. Nya jalma-jalma di dieu oge geus arapal jeung maranehna. Kantos oge ningali maranehna di pasar Galpeta. Enggak sakitu wae orang info nu orang apal, salawina orang teu apa Pak. Ya, sakitu wae Pak. Bapak, Pak. Nunya Pak, tong mangkat. Jati. Terus Pak, kita ditangkap ke polisi wae, harus ngajak keamanan. Mana jadi barengan sama masa gelap. Terus kieu ya Pak, kurang sorangan wae satu meneangan manehna. Supaya kamu tolong teh ya. Ya. Oh, bagus. Ya. Oh, pertemanan enak. Selamat bertugas. Kang, yo, yo, kejar bola. Yo, nah, sekarang kita. Oke. Hah? Kenapa itu? Mang, orang ningali teh salah siji jelema ieu. Oh, waduh. Tosoeun mah mesen di dieu. Atuh Pak Abi teh ingat. Mang teh acan pernah ningali. Coba ngitung teuing, Mang. Bapak teh ya. Bapak kenal sareng ieu jalma? Geus Mang, ulah muter-muter. Apal teh maneh? Aduh. Zaman kiwari mah teu aya na gratis. Woi. Rekaman siap. Akhirna kurang patokan deui. Eki. Kumaha Ki kejar-kejarana seru? Coba. Seru Pak.
Ya, Pak, barang buktinya. Ya, sekarang barang buktinya harus jelas. Sekarang gimana bobotoran maneh? Jawab. Masih hayang tengah jawab. Ciri-ciri mana teh geus jelas. Oh, dari mana palaku tiga rasukan itu teh? Eki. Iya Nata. Sok, gerak, bakar sedayana. Gampang ya? Menghancurkan kepercayaan maneh. Gampang. Coba pikirkan Ki, kepercayaan batur maneh, kepercayaan kolot maneh. Hese, teu aya Ki ngelakuan hal bener teh. Hese. Ngerti teu maneh? Karena kumaha ngabejakeun sadayana. Yang distributor maneh atuh Ki. Woi, dasar monyet bau kadal bintik, muka gepeng, kecil bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, krikik. Kumaha rasa narkobana bro? Memang beda bos urang. Iya bang, bener, bikin fling. Nikmat iya mah, kasus ya. Eta marahin nah, kita kok. Wah, bergerak polisi anjing ya Allah. Cicing maneh cicingnya. Sakit. Mana sih sia? Ayo ke kantor polisi. Di mana maneh nggak dapat lembar dia? Jawab. Itu bakal orang jawab pak. Kasus ini mah masih ada yang tengah jawab. Sikat men. Bapak. Gus. Sok rek yang aing oge, aing teu bakal ngejawab. Toh, aing ngejawab tetep asup penjara. Oke, kita mikir tuh. Urangnya pilihan spesial. Ih, kayak super deal wae. Aing moal kagoda. Atau pilih paper bag nomor 3. Serius. Mana nggak jawab, tapi kumaha dia ngantun. Gerak. Punten pak. Menarik. Yang geus satu pak. Orang pilih nggak jawab wae. Sebenarnya iya barang orang cokot di Eki pak. Selebihna bandar-bandar lain orang teu nyaho pak. Bagus. Kayaknya mana kudu kolaborasi jeung kepolisian. Tapi mana teu bisa semena-mena. Mana ka markas, tinggali ambil barang ieu.
Di baturan. Diam. Intel. Bang. Halo. Halo. Kenal? Kang. Iya. Di titah nganter barang. Sukan penting. Sadayana anggota underground kumpul. Berenya hau komandannya. Gerak. Siap. Meluncur. Oke, siap. Halo? Yo, orang aya Kandala. Aneh, bisa ke dia tuh ke Mati biasa. Oke. Bang, ayo naon bang? Tanya naonan. Bang, tos paket oke bang. Bro taing aing dia. Bang, anak pamajikan urang kumaha bang? Udah taing. Bang, Cicing mana cicing? bang, ampun bang, aduh bang. Bang, tos paket bang. Halo. Bang, Ya guys, lepaskan urang bang. Urang. Bang, Gerak. Oke. lepaskan bang. Cicing mana cicing? Tos paket. Si Eki kemana nya? Eta budak teu datang, teka tinggali. Apa manehna katewaknya? Manehna katewak ali sih. Manehna belegu. Apa aing mangkat wae nya? Tapi aing mangkat ka mana? Oh, heueuh. Aing boga imah di kampung. Aing mangkat wae lah. Daripada aing katewak. Mau barang saya nawe lah. Angkatlah aing. Man, saya kita tengok man, ayah nu nyaritakan kain, man, kemana budaknya, man, biasanya orang mana nanya, man, lo amat yang budak mana enak, lo penting aing penghar bos.
Penting naon? Penting kocak. Kamari duit lobat kene. Sialan si Norman. Anjing duit dicopot kabeh. Kumaha ieu? Anjing. Kumaha ieu? Sialan. Saya ayo naon? Lakukan. Buat jaga si kepolisian. Sialan. Tina Den. Oh, gitu. Anjing. Bangsat. Mana hiji deui? Saha? Nyawa aing. Iya, apa sih? Siap, anjing. Gerak, siap. Ngopi kapos aing. Aduh, si warga-warga di sini ngaropi. Gening aduh ayo nama Serpi. Ya, Maaf, di mah seueur jalma gitu. Kamu sih gana. Lain meureun, geuningan rame kitu. Iya, kuring ka ditu heula. Tuh nam, gitu. Tunggu ya, Pak Normanya lagi ngopi. Ayo nanya, di imah rame-rame, jigana kalian orang ya. Permisi, ayo nanya Pak. Kami nyari Norman. Bapak kenal jeung namina Norman? Tuh, jigana salah jelema dah. Oh, tidak tuh. Iya, Pak. Sana si Norman, Pak. Iya. Ayo tangkap tuh. Ayo bergerak. Jangan lari. Wow, kasus man. Hey. Bitch. Hashtag 2, row 1. Action. Punten Mang, wilujeng enjing numpang nanya. Geus kantos ningali sumpah gue lupa. Scene 18, tag 1, row 15. Action. Scene 18, tag 1, row 9. Action. Sikat men. Scene 18, tag 1, row 10. Action. Jangan kabur. Yuk, scene 25, take 1, roll 12. Action. Bitch. Wajib. Fuck.